Nama grup pelawak yang dulu beserta dengan Kabayan yang suka pakai dialek Jawaan, Mas Sastro. Nah, itu. Malam ini kita menghadapi malam tahun baru 2007. Acar. Ya, mari kita tanyakan pendapat-pendapat mereka. Tah, Wildan, cek maneh. Kumaha kesan-kesan maneh menghadapi tahun baru 2007? Malam tahun baru yang sekarang teh ini sebenarnya yang sangat jarang kita temukan dalam kehidupan. Kenapa? Jadi mungkin Kang Ibing bisa manggih deh malam tahun baru model kieu. Nah, soalnya begini, pan Idul Adha, ya. malamnya tahun baru. Tahun baru. Oh. Itu mungkin kejadian yang sangat langka, mungkin ribuan tahun baru terjadi lagi model begitu. Tuh, terus kesan maneh kumaha menjelang tahun baru ieu maneh? Kesan saya lebih bagus. Jadi kita lebih banyak tafakur dan kesan ka maneh nya tafakur. Iya, tuh guru kapan jadi tukang ceramah menya muridna. Apaan sih truna ga ini geus mimiti karena tafakur. Nah, ini maneh sebagainya pelawak SOS menghadapi tahun baru ieu kumaha kesan maneh ieu kana SOS ieu? Karena tahun baru ini. Ya berharap mah supados sagarupina baru lah. Hartosna TSOS aya upgrading. Janten aya semacam pembaharuan. Salah sawiosna upami dina tahun baru ayeuna tahun baru kapungkur ngapodor teh di tawisan di mana teh kan? Ada teh? Di mana? Di puncak. Insya Allah ayeuna mah kedah ngabodor di Irian Jaya. Janten abdi bingung kedah ngobahasa naon abdi. Oh gitu. Cing ta ayeuna ieu Sastro cenah maneh teh rek cipta. Lah, sumuhun. Surabi Pais. Mana? Sayati. Ta. Oh mangga. Nuhun Pak Irman. Aduh. Nah ieu malam tahun baru teh. Mangga. Can ge datang tahun baru na Surabi geus Jawa. Tuh. Supados teu ngadeg-deg heula abdi nuang Surabi heula Pak. Engke heula. Ajeung mah guru sapoda ngadeg-deg ieu. Nah, itu cing kumaha maneh tro euy. Malam tahun baru nate kieu Pak, ieu natenya. Nya, urang nate wan nyata nah geuning aneh kuring mah. Jadi tahun baru nate coba lamun nunggal minggu gitu tah tahun baru nate entong setahun sekali. tah tinggal di jelema cerdas mah. Tah gitu. Kacipta unggal minggu tahun baru euy. Tah gitu. Abdi nate jadi sok rareus ninggal eta pedagang trompet nate ngan setahun sekali bisa barang hakan nate Pak. Aduh sanes barang hakan atuh barang tuang. Cuma neta maksud abdi nage gitu tah. Jadi cek Pak Wildan tadi mana? Langka memang tahun baru teh kulantaran tahun baru teh mung satahun teh ngan aya sekali-kalina eta ge ngan sakedeung ngan sapeuting nunggul waduh. Tah eta. Hade cek aya mungkin. Nya da kunaon aya tahun baru teh sebetulna nepikeun ka aya begitu pras jam 12 aya nu niup tarompet. Nya. Naon sababna niup tarompet baru ku saya enak kapanggih. Naon teh? Cing. Sabab lamun niup patromak mah euy bisa nyebrot kana beungeut. Kehuruan maksudna. Tak kehuruan mending niup tarompet dan niup cili batur mah pigeluteun. Tapi yang sebenarnya tahun baru teh dirayakeunana cenah di mana-mana nya di sedunia. Ya, di mana-mana. Tapi aya hiji kelompok orang-orang yang tidak pernah merayakan tahun baru. Saha? Anu geus maot. Oh nya sini eta mah. Udah ngewa maunya tetarompetan di astana sia teh. Coba maut. Cik Patantan dia sebagai guru SMKI guru seni, kumaha pandangan dari segi seorang guru seniman ya, guru seni ya ai mengenai malam tahun baru ieu ya. Dina mayunan tahun baru ayeuna diharapkeun teh sabadana sadayana masyarakat ngucapkeun bari niup tarompet bari takbiran tah saberesna eta teh mudah-mudahan sikap-sikap para seniman sikap-sikap ya terutama seniman anu menuju mararanggung ayeuna boh di pemerintahan atawa di masyarakat langkung areling eta nya utamina mah sing areling saparantosna mayunan sementosna ngalaman tahun baru sareng malam takbiran eta. Tah gitu geuningan. Jadi gini ya nu penting mah urang jangan membuat hal-hal yang negatif di malam tahun baru. Eta laras. Boleh menyambut tahun baru tapi urang teu kudu make kebut-kebutan make motor, make mobil picilakeun. Abdi mah moal Pak. Nah, kunaon maneh? Da ditarik ku dealer mobil. Nah, eta teh dealer teh nyaa ka maneh.
tibatan cilaka mending ditarik mobil. Eta dealer anu penuh pengertian. Tuh. Amun dealer kejemah henteu diantep we. Nya sa rusakna nyawa-nyawa ditewak we maneh. Tah ieu makaning ayeuna mah dina suasana kieu mah aduh euy mudah-mudahan Bandung kondusif lah. Ulah nepikeun ka aya waduh malam tahun baru komo nu marabok mah. Eta teh Bapak teresep ka mabok teh Pak? Lain teresep euy kahiji taranawaran. Marabok mah anu kaduana da dipikir-pikir ai mabok teh mah tak adek naon ngalilieur sorangan ka tahun baru dah hayang mabok mah teu kudu diimah cek urang pan ngahakan tai entog oge. Bisa mabok. Sagelas jangkung insyaallah mabok. Jabat teu ngaganggu masyarakat. Jabat ku undang-undang teu dilarang. Hukum da teu aya dilarang ngahakan ti kotok teu aya. Tah ieu sabenerna mah anu matak cek urang ka barudak ngora tahun baru mending cari cing di imah. Tapi Kang Ibing tadi nyobakeun teh kotok gitunya bisa mabok, berarti Kang Ibing terus nyobaan. Henteu. Akal manusia yang berbicara. Sok ayeuna teu kudu dicobaan. Ceuk aing lamun ngahakan batu batre bakal kepaehan. Teu percaya hakan kuman. Sok. Hakan. Da teu sagala ge teu kudu dicobaan. Nah, ya cik kopi ya tuh. Nya, apa namun kitu mah atuh urang teh beringan. Kade bisa asup ka neraka, tong nurut sia pan can dicobaan. Kade nu can dicobaan lain hartina ulah. Tah. Ieu meureunnan. Anu matak cik urang yang sekarang jelas mah aijang urang mah euy kumahanya di malam tahun baru ieu mah penting mah teh meri we. Aing mesti dileuna naon. Sabaraha nomorna teh Pak? Nya teh poh deui. Engke we nelpon manehanana sugan. Lamun mana aya kasadaran sebagai penduduk Bandung. Tapi teh Mary ge pan kumaha saya oge da. Mun diidinan ku abdi mah. Tah heueuh matak aing ngomong ka maneh teh. Supaya naon? Supaya maneh teh nelpon da ke badan aya maneh. Lamun eueuh maneh mah tara nelpon. Tah kitu. Aduh urang tadi Surabi Pais teh euy. Eta jelema urang mah muji. Kumaha tah? Teu era geus kolot dagang surabi. Tuh. So profesi eta mah tuh kan. Ai profesi mah lamun geus lulus, doktoranna doktor kakarak profesi. Tapi da surabi biasana apa nini aya mah budak ngora. Heeh justru eta. Cik atuh euy tong ngarebut hancengan ini. Nah eueuh nu budak ngora bisa dagang di budak ngora anu sesuai jeung budak ngora upamana dagang paranti angkat besi teh jeung budak ngora. Iya. Tapi jeung anehna teh naon ongkoh budak ngora tapi surabi ngeunah. Nah, iya. Nah kudu nini wae nu ngeunah teh kitu. Justru eta aing ini mah ngeunah teh pernah kulantaran meureun da geus tayang nyaga. Ya cipta mun ini mah seger deui. Ya nuhun lah Irman Surabi Pais. Saya bingung jang urang Sunda mah kudu jelas Pais. Ulah dijikeun mun ke Surabi Pais bingung. Saya mah make koma luhur. Tuh piraku Surabi na di Pais atuh. Di mana-mana ge Surabi mah dikulup. Nah, dikulup di Sangrai eta di Jawa. Nah, Surabi dikulup atuh. Di Jawa mah nya meureun. Nu dikulup mah kokod. Kumaha hamna Surabi dikulup. Geus sabaraha taun teh Pak di dieu na teh Pak di Bandung na teh? Duka, da mah mah kajian di Bandung mah keukeung ngomongna basa Jawa. Oh kitu. Da lantaran cek mana Bandung rek Jakarta sacayana ge Pulau Jawa. Anu matak mah mah keukeung Jawa. Keun bae teh naon da Jawa, Sunda, Padang kabeh ge durur urang nya. Kok berapa? Entong ngomongkeun suku eta mah tuh da engke jadi piomongkeun atuh. Malahan mah suku urang nate kudu dihijikeun gitu kan. Kacipta. Kalian. Lamun suku dihijikeun kabeh. Ulah dipisah-pisah gitu, tak dicerioseun eta. Lalabuh. Hayang monya. Kayak urang rada paur euy asa eueuh nu nelpon kita pendengar eueuh ieu nu bingungna. Dina eueuhna urang era ngeceblek we kieu. Bari ngadaguan Asep Taruna, keun urang teh manusia kudu sabar ngadaguan sasatuan hiji. Ngadaguan sasatuan hiji kudu sabar. Tah ieu malam tahun baru teh kitu. Jadi kabeh kudunya kondusif lah. Bandung urang tercinta mah ulah sampaikeun ka ulah mabok-mabok di malam tahun baru ulah. Engke we mabok mah tanggal 2. Waduh. Heeh kapan? Naon eueuhan kok itu telepon teh? Asa teu mungkin urang moe nepikeun ka eueuh nu telepon hiji acan. Eueuh. Aing mah sama sekali pendengar eueuh pisan cing kok mah nyaonikeun ka eueuh hiji acan. Tah geuning aya cobanya urang nyaho ieu mah. Ieu kumaha ieu kieu? Joko. Halo. Selamat malam. Malam. Sareng siapa? Sareng siapa? Abdi sareng Pak Faisal, Pak Ibing. Di mana, Pak? Abdi di GBA mana wi? Di GBA. Mohon. Dulur Pak Kosim. Bari naon, Pak?
Wargi abdi sama Pak Kosim. Oh, wargi. Parean pisan atuh. Mohon terus. Pak Kosim mana? Pak Kosim Uju. Sanes Pak Kosim. Cara oge neng sih. Tah. Cek abdi ge. Tah eta Mohon abdi di siaran, Pak. Tak kieu wedding abdi bade tumaros ka urang Sunda mah nya. Kita sok suluk siloka cenah. Mohon. Ai Sunda asal kecapean naon Pak Ibing. Oh, eta Sunda. Sunda mangga. Ge ku abdi di walarnya, Pak. Eta kadua kalarasanna eta akhir tahun, kadua ieu kalarasanna malam Jumat teh Jumat Kaliwon cik urang guar mengenai penampakan di 2006. Penampakan 2000 teh naon maksudna kudah diguarna, Pak? Gaib, juri. Juri meureun, Pak. Kunti. Tah gitu. Moal aya enak. Gitu. Mun mangga. Gitu Ibing. Assalamualaikum. Dupi Bapak leres biasanya jalmi biasa. Sakadik deui teu mang jamin teh. Bisi abdi ngaguar-guar kitu sareng Bapak teh. Duh, alhamdulillah ya dulu abdi diguar. Mangga insyaallah nya, Pak. Mangga. Naon pertanyaan ka hijina teh naon tadi? Sunda. Oh, Sunda. Ieu nyaanan seetiknya, Pak. Bisi Bapak teh acan terang. Sababaraha pamadegan pendapat ngeunaan Sunda. Ceuk nu kahiji Sunda teh hartina bodas. Matak itu warna gunung Sunda antara gunung Burangrang sareng Tangkuban Parahu ditingali ti kajauhan eta. Nu kadua Sunda teh tina saunda. Saunda teh unda teh hartina teh numpuk diangkat seperti lamun jangkrik diuna, lamun rek diajeng-ajeng rek diadukeun. Sudah dipalek. Yang ketiga Sunda itu berarti cantik dari bahasa Sonda. Makanya lamun awewe geuli Sundari, lamun lalaki Sundara. Matak di Bandung di selatan aya Cisondari, tah eta Pak geulis tu asalna. Yo, abi nu ngobrol teh punten abi sakola di bahasa baheula. Tah, bahkan Sunda teh dina lalakon Ramayana mah baheula aya buta sapasang nu ngaran buta sakti nu ngaranna Sunda jeung Upa Sunda. Kayak urang gua kaituna Sunda Sandu Santa Budi tah. Tah ieu Sunda teh Bapak bisa hoyong terang mah kitu salah sawiosna. Lamun hayang terang di mana? Nah ari Sunda anu aslinya di mana? Nah leres Sunda teh saampar sareng Jawa leres. Cobi tingali Sunda mengkol ka kenca Jawa. Kebelok deui ka tuh Sumatera, kaituna merdeka. Eta mah jalan eta mah. Panas dengekeun. Halo. Yo. Sareng Pak Ibing. Sumun, Pak. Aduh, assalamualaikum. Salam. Sama. Sae, Pak. Eta aduh paasnya abdi di jalan gitu. Di jalan. Mohon mereka subangkeun. Oh, ke Subang. Eta Pak Ibing punten lah kumaha biasa diperkiat ya yeuna pawancarna. Mangga. Subang mah teu aya. Bersih we. Aya sae. Lah nya ini teu gaduh radio mah moal aya tuh, Pak. Aduh, karena eta pengamutan depi anu sok halo yong pamuji sebuah lagu yang genah untuk Anda. Oh iya. Aduh, Mohon. Jangan kapungkur. Mohon. Aya ngadaungkeun, ngaupingkeun. Abi ngaupingkeun ya di jalan. Wilujeng lah yang siaran. Mangga. Betul lah, pangagengankeun gitu lah. Mangga sami-sami. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Aya deui tak. Halo. Yo, mangga, Pak. Assalamualaikum. Salam. Sareng siapa? Sareng Kang Wahyu. Ti Cileunyi. Bari anon, Pak? Ngadukung kan acara-acara kieu. Mohon. Kamari mengadeng-udang teh mung Kang Ibing we nyalira tanapi duaan lah kitu nya. Mohon. Upami kapayuna dilangkung di tambih deui. Ya tokoh-tokoh seniman-seniman atau budayawan Bandung lah gitu. Mohon. Biasa diangkir. Jadi kan ngantos-ngantos lah misalkan si Bimbo gitu kan. Saya. Terus Kang Iwan gitu. Mangga. Ya ngobrol serius aya gitu kan. Mohon. Di selanganku heureuy gitu. Suhun. Rupina langkung iyalah. Ulah dugikeun ka tokoh teh geuningan teu kantos ka permukaan anu lebih merakyat gitu kamari tos ngantunkeun geuningan Kang Rusli gitu tah. Mohon mangga. Hatur nuhun. Sami. Hatur nuhun ka Bapak nu bieu da insyaallah sim kuring bade ngulem tokoh-tokoh ngan si Urting. Ti sami ge tokoh-tokoh aya tokoh kain, tokoh besi nontonnya panginten aduh material kabeh nya. Halo. Assalamualaikum. Salam, sareng saha? Sareng Halo Ibing, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jawa ya. Ular? Abdi teh Jawa. Tah, mana ngobrol jeung Jawa deui. Jawa deui. Bohongan jadinya ke Jawaan da ieu rek nurutan we. Sareng saha ieu? Wilujeng anu cik angkir Wildan teh kadangu nih kan.
Aya, alhamdulillah. Sekali-kali atuh Pak Udung diangkir lah. Mangga, da abdi ge hoyong atuh ngangkir. Ulah jelema wae. Tah ayeuna tadi anu nyarios keun nyarios Kang Ibing ge aya anu nyarios kitu tadi dengan ngobrol malam Jumaah teh. Saya nama ngobrol jurig gitu ya. Mohon. Rada rame oge rupi nama ya. Atau wantun Bapak bilih abdi ngobrol jurig, Bapak kasinggung teh bias bieu. Sampai rame geura lah. Malam Jumaah. Tidak cuma ngadangukeun. Tos di didian mah ku jurigna insyaallah. Ya badanten we sareng urang Jawa teh, Pak. Jawa teh amananya Jawanya dia. Halo? Bapak Yeuna teh orang Jawa teh. Wah, padahal Jawa teh Jawa koek. Wis. Jangan menipu. Aku Jawa teh Jawa koek. Iya, hebat lah Bapak orang Jawa. Saya mah Jawa anake mamalihan gitu. Mamalihan di mataan. Nya wilujeng we gitu Pak, da terame gini. Di mataan dan baut. Mohon mangga. Nah, ketika Bapak mah wilujeng teu rame. Kita mah budak teka kolot pidorakaeun. Tapi pada kumaha da kanyataan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Pak Haji. Mohon. Bade anu ditaroskeun ngabaji teh. Nah, sareng siapa ieu? Sareng Ali, Pak. Ya. Ciparai. Ali naroskeun naon, Pak? Upami ieu kerajaan Batara Rama teh naon, Pak, dina pawayangan? Kerajaan Batara Rama. Kerajaan Batara Rama teh naon nya? Maespati. Lain Mas Pati mah dina sastra bahu. Ramayana. Nya. Kerajaanana naon? Ayodhya Pala kan. Ayodhya Pala. Ayodhya Pala. Mohon mohon. Ayodhya ti Pajajaran. Upami ieu kerajaan Rahwana. Kerajaan Rahwana teh aya dua, aya Alengka nu sempat Alengka itu sebagai dua Alengka Kaler. Alengka Dirja sareng Alengka Kaler. Apa pengembangan Alengka Kaler mah? Waktu camatna digentos. Dah teh nya. Janten Alengka Barat gitu. Siga Bandung Barat, Pak. Mohon atur nuhun we. Mohon sami-sami. Salam. Kejeng aya Alengka dibagi dua perkembangan segala. Lain-lain dar aya Alengka Barat. Lain Bandung eta mah. Kejeng Alengka segala Alengka mah. Karajaanna aslina jeung rajana Ahwana. Make R di hareupna. Ahwana. Ulan, halo. Sareng saya. Assalamualaikum. Salam. Sareng Ibu Emma. Ibu Emma di mana, Ibu? Di Pasir Koja. Oh, di Pasir Koja. Mohon. Iya, Kang Ibing bade tumaros. Semua? Dupi eta yang payun waktu malam Jumaah kapungkur Kang Ibing ngabahas kerajaan Pajajaran ya. Mohon. Bade tumaros dupi yang dalam kaum. Mohon. Eta teh turunan ti mana Kang Ibing? Bandung, Bu. Bandung. Mohon. Tim Pajajaran sanes teh. Henteu di dieu jalan naon teh? Sanes Asia asal Afrika. usulna. Oh, bulan? Asal usulna. Oh, asal usulna. Panginten dalam kaum mah beh dieu eta mah Bu saatos Islam. Oh gitu. Mohon. Mun yang dalam kaum hiji, yang dalam kaum duanya Kang Ibing. Mohon. Pami yang dalam kaum hiji teh nah bet dayeuh kolot Kang Ibing. Kapungkur pan dayeuh Bandung manu aslina mah eta di ditu dayeuh kolot. Mohon. Kota tua. Mohon. Yang dalam dua mah di payunan di Pangkeri Robinson nonton di dinya. Mohon. Mun karesan ari abdi teh yang terang. Mohon. Da margi ari abdi teh punini mah di dinya disamkeun. Oh dikureupkeunana mohon. Sadayana pun eueuh oge namun ari abdi mah panginten teu kalebet. Margi pun biang gitu. Ada pun bapa mah biasa gitu. Tah hoyong terang teh ti luhur-luhurna gitu. Oh eta mah atuh aya kadinya ku ka cobian taroskeun ka naon teh di bagian sajarahna ti Kabupaten Bandung Kapungkur atana ti warga Bandung anu dikarureupkeunana teh sisieuna keluar di Karanganyar. Mohon. Oge di dinya sapalih gitu aya. Mohon. Kada ka mana Kang Ibing pami hoyong terang gitu. Ka ieu we Bu ka
bagian arsipna di Kabupaten Bandung. Oh gitu. Mohon. Mayar henteu. Ento. Nya duka pami ibu nyanakan mesin tik mah tidinya mayar. Henteu bunteun teu mayar. Saurna kitu pami hoyong. Pami ibu ngiring tuang didinya unggal dinten mayar atuh. Mohon. Insyaallah gampil taroskeun. Mohon. Ieu saur penantet nyuhunkeun lagu nu neme saurna teh. Naon? Oscar Haris banyak malam Jumaah Oscar Harisnya teh. Teu wios teh geus. Kita serius. Dan kewengi panginten. Mohon hatur nuhun Kang Ibing. Assalamualaikum. Salam. Halo. Ulan. Ulah jawaan ngewah kasih pegek tah kecualkeun Asia. Sanes si pegek samarukna asep teruna lain. Sanes asep teruna. Halo. Sudon, Pak. Halo. Mohon sareng siapa? Mohon. Asi Kunti. Geus teu kuat pada abdi geus teu kuat hayang Kunti teh duh. Ana ngan telepon namun ku sumping atuh pun. Halo, Kang Ibing. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah enak ieu Kang Ibingnya. Mohon. Kang Ibing udah tumaras naon ka abdi? Wah, dibalik. Balik. Coba Pak taros. Yang ditanya. Mohon mangga. Nah, saya darah ngomong Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apun cenah ditaros ka karek naros geus eureun. Halo. Pek-pek jeung puyutan. Halo. Ya. Kang Ibing wilujeng wengi. Iya, Kang Ibing bener ibarat tumaros teh. Mohon. Sok terus diuning aku urang teh kan pahlawan di Sumedang gitu, Pangeran Kornel gitu. Kang Ibing. Lajeng ayeuna teh abdi teh langka ngadangu orang Sunda namina Kornel gitu. Kunaon apakah tidak menghormati pahlawannya? Bari aya ge Kornel Simanjuntak gitu Pak Ibing. Kumaha itu nya? Paling komentar di Kang Ibing atur nuhun. Atur nuhun. Dina patarosan tos katinga bapak kacida belegug. Kornel mah sanes jenengan jami eta mah pangkat. Mun jaman ayeuna mah kolonel meureun tah kitu. Tah eta pangintennya Pak. Tapi teu naon da naroskeun kitu oge da abdi ge maklum panginten. Maklumun naroskeunana saha heula kitu tah. Aduh rupa-rupa besok ngarasa teh aing paling ngaco di dunya teh aya nu leuwih ngaco ti aing kok. Aduh Gusti. Yeuh aya ditu. Halo. Ya. Aya informasi. Semua? Kita ibu-ibu aya melarian informasi mengenai dalam Bandung. Semua? Ya, terusan aya rencangan ya. Tata sok mangga. Oh, bener kon eta mah di Yayasan Timbanganten namina teh. Tah eta geuning Bu Yayasan Jalan Pasundan. Yayasan Timbanganten di Ayana Jalan Pasundan. Nomor sabarapa? Kahilap deui abdi teh. Tah eta we Bu Yayasan Timbanganten. Eta mah ayana di Jalan Pasundan Bandung nya Pak. Pangkeureun Balong Gede pangintennya. Tah ka ibu anu naroskeun tadi eta geuning aya Bu raratan taroskeun ka Yayasan Timbanganten ada gampil panginten Jalan Pasundan mah teu panjang. Taruh tadi dinya nuhun Pak. Tah kitu ning aya we berita mah tah. Lamun ka tadi tong jajawan tak kasih pegek teh. Sanes citruna. Karunya citruna jadi korban. Dicarekan ku orang Jawa. Halo? Ya. Ibing. Bulan. Abdi ye Tian Cekek. Tian Cekek semua. Nuhun. Pamae Kang Ibing dengan sasagon ngalaku rame pangitunnya. Aduh, sasagon teh naon? Nya susok Asep Taruna nih. Bukannya tar pernah ningali abi mah. Ini kan Kang Ibing lah rame. Mangga. Ya, nuhun Ibing. Sami-sami. Halo? Ya. Ya tuh abi teh Kunti. Wanian Kunti sia nelpon genarwo. Maneh sebagai anak. Tapi kajenteng Kunti ge da nelpon angger mayar pulsa namanya urang nangkepan. Halo. Tah kitu Pak. Jadi lamun naroskeun naratan sajarah umpami sim kuring terang di bartosan insyaallah. Teu terang mah da seueur panginten nu ngadarangukeun anu terangeun teh jadi itu. Halo. Assalamualaikum. Salam. Pak Haji. Mohon. Pak Haji sareng Bu Pipin di Batu. Bu Pipin? Sareng sa? Apa salah terkenanya namanya ada terperyogi. Nah, kayak abi disebut entong ngamaknya disebut abi keno. Tuh, Bu. Di mana-mana ge ngaran mah prayogi pisan atuh. Di mana-mana manami teh penting eta teh. Sibuk nama teh terangan. Prayogi eta teh. Saha Bu? Iya, sekedap Pak Ibingnya. Abdi kan sering mireng dina lagu Halo Bandung ge aya kan. Ibu karta teh ibu namina teh priangan, atalepi parahiangan, atalepi periangan. Anu anu asli anu lesna. Mohon.
Terus sareng anu kaduana sok aya nyebat perang puputan aya di Sunda. Abdi teu ngahartos nu kumaha nu disebat perang puputan teh sareng iraha kacantenana gitu. Di mana tempatna? Manawi aya anu uninga. Ku abdi bae degeng kene kapun anak gitu. Saya. Margi pun anak sok naroskeun gitu. Mohon. Satuhun Pak Haji. Mangga sami-sami. Salaresna upami naroskeun mana nu leres, nupang leres-leresna parahyangan. Priangan eta disingketkeun dirobah parahyangan janten priangan. Upami periangan eta lepat salaresna. Han mudag wungkul jumlah suku kata. Margi pe sareng an panamihna awalan pe akhiran an masa mungkin kata dasarnya riang periangan. Ma mungkin parahyangan periangan priangan di sarabatna eta nu leresna bunya. Anu kadua perang puputan peuih telepat simkuring ngadangu di Bali puputan mah margi dalam bahasa Sunda ari puput teh nyaeta di kebulan ku haseup dina guha ngarah keluar. Ini lamun aya lanak dipuput keluar ta eta. Ta simkuring can ngadangu urang Sunda perang siliduruk ku haseup gitu. Jadi jika nama moal di Sunda benduka ya perang puputan mah di Bali upami teu repat. Ari puput udel? Puput teh hartina teh beak. Lesot. Oh, lesot. Puput puseur. Nah, puput puseur gitu ya. Tah, halo? Halo. Ya. Suer abi Kunti suer. Mangga. Dan naon ku da pendengar teh ulah nu cager wae atuh. Teu naon sae. Adi mah atoh gitu tah. Bayangkeun meakeun supu sangat. Berarti sae Kang ieu radio Marat teh sae bikin ka alam gaib ge tiasa kadangu gitu. Di alam gaibna eta kalebetna meureun nu geuringna di sana. Oh manya ya Kunti teh teleponan. Kaci dikawe mah ieu na teh Kunti teh awewena baheulana teh ieu gitu, non teh pegawe gitu. Jadi senajan geus maotna ge manehna teh jadi Kunti karir gitu. Nya bisa jadi wanita karir tak ieu Kunti karir ieu teh. Eta matak kita tuh terangkeun ka pakarir. Nah, itu sok bisa nu bade naroskeun deui bareng pengaraya jelema di dieu Oni aya Wildan aya. Halo? Ya. Tadi dah naroskeun ieu perang puputannya. Mun. Aya ge perang bubat. Perang bubat. Perang bubat tapi dah kelas di Bandung. Tadi itu di Jawa nya. Mun. Hari perang bubat teh kumaha Kang Ibing? Itu orang Jawa. Mohon, mangga urang terangkeun. Ka urang Jawa, Pak. Tara eta jadi aduh aing mah ke urang bahas eta mah puputan mah mun teu lepat di Bali. Kade ulah pahili jeung puputon. Puputon mah lamun U jeung A eta robah jadi O puputuan putu teh incu. Jadi puputon teh nya incu nu biasana kanyaah teh sok jiga ka incu lah. Leuwih nyaah ti ka anak. Mane kadua eta membrukeun puputon simkuring. Tah puputon teh kitu. Nya aya deui nu ngalibatkeun cenah puputon teh berat na timbangan 1000 kilo. Sabaraha puputon di TBS teh? Asa teh kudu make puput. Ton bungkul. Tinggal ton bungkul. Mun kabina teh. Capek nyebut puput. Halo? Ya. Selamat malam. Malam. Iya pasti Diana. Iya Kang. Gunung Batu. Aduh resep tanu kieu jeung tibatan Kunti mah. Teh kudu Kunti. Iya we geus di Gunung Batu lah. Di Kunti. Genah. Sudah datang Kunti Lana. Tidak make lanak yang tadi mah Kunti bungkul. Oh, ibunya Pandawa. Nanti pulangnya ngikutin Akang. Iya, cenah naon lah. Geus lila ya tengkepan Kunti. Akang? Ya. Ada dengar suara ramenya di teleponku. Kenapa itu? Induksi itu kenapa? Ya itulah. Ada suara-suara lain rapat gimana tuh? Iya betul. Induksi. Ini Telkom suka kayak begini nih. Induksi teh eta gedingan anu borok henteu ieu gitu henteu garing-garing gitu jadi infeksi. Infeksi pan aya kantor infeksi keuangan. Infeksi kana diri. Eta Kunti tah. Mohon. Udah makan bubur? Belum ada, boro-boro Pak Jumah, lamun malam Jumat pasti buburna bahe. Atuh nyeri hate. Nu mawi abdi keur ngantosan we suban manya eleh ku Pais. Nu mawi abdi eleh ku Surabi. Mangga Diana, terima kasih, nanti saya kirimin lagu ya. Sok ieu jaekeun ya. Halo, sumpah Kunti. Gusti mugi-mugi jalmi teh sing jadi kuntinyaan reuas ya. Reuas jadi doakeun kitu mah. Amin. Makanya malam Jumat tahun baru eta jeung wani sumpah segala. Jeung janten kuntinyaan, mugi-mugi sia. Gorowong tatongong teh sia. Rasakeun sing cicing maneh dina sirah cai.
Rasakeun. Cicing hadapeun gebok moal nyalah ieu mah. Wah, salah deui sia. Hahaha, Bulan. I love you. Naon ieu? Ieu sareng sata, ieu mah kedah panjang. Kedah jelas alamatna ieu mah. Sareng saya I always miss you. Aduh, ibu jelema euy. Artina teh selamat malam. Sur, teteh sur. Alah. Happy New Year lah. Aduh, atuh ai Glenn atuh. Aduh, what is your name? Jos Ebing, ari tetekon artina naon Ebing? Tetekon tina tetekuan peraturan. Oh, aturan. Pokoknya bahasa kieu. Abi pernah di kieu casareng. Mana teh nincakan tetekon? Ya, tetekon teh aturan ya. Oh. Aya tekon wungkul ada, tekon teh sirah ditakoh. Sok sia ngajago ku aing dina jam aya tekon teh. Detik lah, berapa tekon? Lain ngetang tekon. Nya tekor tuh eta mah. Ya, selamat malam teh Kang Ibing. Malam sama-sama. Sama-sama. Tah, kitu atuh. Aya keneh kok. Halo? Untuk urun-urun. Halo? Halo, Kunti oke, I miss you. Mudah-mudahan sekali di jalan kesini jadi kuntinya. Amin. Doa tahun baru mau dikabul. Ya. Mana itu sing jadi juri? Doa terakhir tahun baru itu. Barukan aing sieun. Halo. Ya. Kang Ibing. Sumohon. Damang. Alhamdulillah saya, Pak. Aduh. Sareng saya, Pak. Sareng jurig. Iya, kawin jeung ieu. Kunti tadi ngahiji jeung jurig ieu. Biro jodoh Kunti. Biro jodoh Kunti iyalah aing. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Kulan. Bade naroskeun hartosna wacana naon Kang Ibing? Wacana mah wadah. Mohon. Tapi wadah dalam pengertian sanesa ujratna. Pami gelas wadah cai, tai wacana mah misalnya paguyuban ieu teh merupakan wadah anak-anak muda. Tah gitulah, wadah dalam arti kata kiasan. Ya kitu nya. Bapak hilap henteu nganggo wacana eta. Tah era mun urang teu make wacana. Halo? Ya. Dupi tetekonnya naon we? Peraturan. Dupi sapatemon. Sapatemon tuh berhubungan sek. Sapatemuan. Tah, hubungan sek lemesna sapatemon. Gitu. Sanggama sami. Halo. Halo. Yuk. Apa? Yuk. Diana belum minta lagu. Sok atuh. Diana biasanya minta kasmaran. Iya. Kali ini Diana minta lagunya Cinta. Cinta, iya boleh. Ya. Kalau nggak ada kasmaran nanti sabun saya kasih. Ya. Banyak banget kuntinya ya. Iya. Nah, datang Raja Jurigna. Kunti jurig kagening. Si Truna datang di mana sih atuh wayake ke Karakol? Saya dia tuh pugu batur di Jawa anak urang di sana. Gelo teh jelmanya. Wah untuk ya hayang akrab di Jawa hayang akrab. Ngan teu boga etikanya. Mending akan Surabi gitu kan dia. Ieu tinggalin nanyakeun kalau bekira bang, ente nyakot kursi Truna tuh. Aya kursi. Halo. Kuring buta hejo. Mun mangga. Terus ya kan eko halo. Halo, atas dongkap suhu Kunti sieun bade. Minujit dengan jelema ieu. Halo. Terus dongkap cenah guru Kunti bade uih. Mane dianggap guru Kunti Truna. Samaruk si Truna tersinggung nya atoh jabatanan diguarkeun mah. Halo. Assalamualaikum. Salam, taya Biati. Biati ieu mah damang Kang. Saya alhamdulillah. Eta mah seueur Kunti nya. Nya eta atuh abi ge bingung. Kunaonnya aya Kunti. Laliar malam tahun baru teh. Malam tahun baru mun Kunti ge laliar. Tahun baru kayak berkeliaran nya. Semohon, aduh. Neng Mary ka mana, Neng? Nya eta atulah. Ieu mah ngajodoh-jodohkeun batur. Cicing Truna, sia teh dijodohkeun ge aing mah ngajodoh sorangan. Kitunya ieu mah kan ka mana Neng Mary. Ada saeun teh. Neng lebet, Neng. Neng we. Udah keki gitunya Kang nya. Lain asep Truna mau disirik. Salat lain nang Neng. Bulan. Eta Kakang Jujum mungkin tuh bubur gitu enggak. Bahe badenya. Bahe. Ulah didungakeun bahe atuh. Atawa mun diganti bubuna ku leutak. Naon? Itu memang garwana nu Kang Natali ya Kang ya. Mangga. Garwana keur hamil di bubura diganti ku bubur yeungan. Kirim atuh Pak Is teh lagu lain eta Surabina we di dalahar ai anjeunna meuni Pais mana ieu teh? Surabi Pais Sayati. Halo. Pais hayam. Halo. Bulan. Ayo jurig kenaon? Udah atuh juri mah ngaca we maneh.
Halo. Ampun. Aduh, ieu direwake telepon itu eureun. Halo. Kunti oge hayang bubur. Itunya. Halo, Buruko. Halo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji benernya naroskeun deui da abdi kalau pun anak sok baparos wae. Oh, babakan tarogong mah Pak Immanuel. Tapi anu disebar di radinan teh anu kumaha? Naon, Bu? Pokoknya istilah menipra leungeun teh paling siga nu di radinan tanya mohon. Pami kamurang kali terus nembe asa kaemotkeun sareng kunti-kunti kitu teh nya. Pentena kunti hartos nu di Sunda sareng kunti anu aya dina wayang naon lepas aya pan istrina. Aya. Mohon Dewi Kunti sareng kunti nu aya di hartos di Sunda. Kunti juring gitu. Aya di dieu Padalang. Ari Kunti anu dina Pandu mah putrana 5. Mohon. Ari Kunti anu liar mah di mana-mana. Putrana. Upami wayang tanya Pak, ieu sareng Pak itu nya Pak Asep. Aya mohon. Upami wayang Pak Asep anu salerasna kabitna ti mana Pak Asep? Ini wayang mohon. Wayang gorek mah di Cipacing. Hah? Di Cipacing Ibu geura ka Cipacing seueur parajang. Ini pun anak sok naruh. Nu leres cenah itu. Sumun ari wayang eta mah ti India mun wayang golek seueur di Cipacing aya aslina carita wayang mah ti India. Tanten aya wayang teh anu pipi pengen tanya laminanya. Di Sunda wayang golek. Wayang golek. Kami di Jawa yang sok nyalapi wayang orang. Wayang cepak. Itu benten upami tiasa Pak Asepnya Pak sakantenan ieu nu dieu. Abdi gaduh di rorompok wayang jualeun. Hah? Punten kalian usaha. Dangukeun heula Asep. Upami ti Jawa nu kumaha, upami Sunda ciri khasna mana, terus upami mun tiap daerah kan tangtos pangten aya budaya masing-masing Mun. Manawi malami aya waktos abi bae dipirengkeun dia. Da ieu pun anak sok naroskeun wae. Sok Asep dalang mana ilmu teh bijilkeun ayeuna yang naroskeun teh. Waalaikumsalam masalah. Nah, aya mana make jeung aya rek dijelaskeun kudu make panyer. Iya pan kudu di DP-an. Wilan geus tieulang kala acara di DP-an. Sok ieu rek nanyakeun. Ieu mah lain keur panggung ieu mah nanyakeun sejarah. Nah, atunya. Iya, abdi teh keur memperdalam kisah 25 nabi. Keur proyek ceramah Kuriwi. Ayo nuju ada wayang mah Ibu dari India ngan ku para wali binekasna para wali pada waktu itu kan penduduk di teh banyak agama Hindu, agama Buddha. Jadi para wali teh pinter. Pada waktu itu teh yang komunikatif dengan audien pasti audien teh naon? Audien teh naon? Audien teh kumaha nya susah ngajelaskeunna lah. Mata kudu datang ka imah dan geura tanya ka urang. Jadi pinter sebenarnya para wali geus apalnya ilmu komunikasi. Pada waktu itu teh lamun nyaritakeun di luar eta pasti bakal langsung nyambung jeung penonton gitu. Dengan rupa-rupa cara bisa nonton wayang tapi kudu abdas heula. Bisa nonton wayang tapi kudu salat heula. Misi dan visi para wali tak kitu pami palai langkung lengkapna diantos di rorompok hayam hideung 2 hayam bodas 3 nyanak ka dieu. Itunya HP weh. Ari anak Panu teh saha teh Pak Asep? Pramuka. Dewi Kunti teh. Saleres nama kieu teh. Pilih ieu mah si anak. Jawaan bisi urang nu dicarekan. Cici kumaha Mas? Nya kieu Bu nya. Jadi si anak teh kedah terangeun gitu sareng anak-anakna si anak teh nya. Anak saha? Ata si ibu nu tadi teh gitu. Jadi saha ya Mas? Jadi anak-anak Dewa Pandu teh nu pangageungna teh Yudhistira gitu teh. Oh, kedua. Nu kadua nate rumah sakit Cibabat terus rumah sakit Hasan Sadikin gitu nate. Teman tuh. Yudhistira itu mah. Oh, Yudhistira itu mah. Ingat sih masih teh lanceukna nepi ka maotnya. Geus teh kunjulung di Citarum teh. Ajek, aduh ya abdi ngocai sorangan. Maksudna mah tulungan ya abdi teh bisa ngojai. Bisa, ya abdi ngocai sorangan. Pada cek nu nempokeun mangga. Halo. Alhamdulillah jadi teu nanya urang ke Dar Surabi soalna. Tapi dah kudu adil. Puterkeun lagu hiji makolah. Nya ngarah bisa urang bari ngawapola sadaya. Ya. Atuh nuhun ka Irman nya, Sayati. Nuhun Pak Sayati tah. Mangga ya laguna Surabi. Di Sayati, Pak eta Surabi sugan teh teungeunna Surabi telor euy. Geuning engke di Kapayun mah abi nyunkeun Surabi telor. Kumargi tetelangeunna.
Surabi nog, surabi telur, aduh menah pisan nyaan urang resep malihanan upami tiasa mah sawadah mah surabi ongkong nganggo sawadah di artos. Ai sia kuna ulah kitu. Apa ngarakeutkeun tali silaturahmi, tali mimitran teh beki eueuh, geuning ku surabi teh jadi loba baraya. Atuh da Kang Ibing, abdi pernah ngalangkung kadinya ka payuneun ka daerah Sayati. Anu balanja surabi Faiz luar biasa. Lain muji tanpa fakta ieu mah nya. Bener pinuh metek bekinya age kamara. Sebab meureun nanti ya laku memang sebelum di ka dieu ge laku tapi ya dengan adanya informasi dari Mara mudah-mudahan ya lebih meningkat gitu. Nah, Aisyah itu jadi apaan itu rek mere duit cenah ayeun. Faiz nuhun Faiz ah. Ayo Mang Jujung ka mana nya? Halo. Hah? Kedagang. Kunaon? Halo. Halo, ada apa darling? Nu diributkeun teh katuangeun. Aduh ya yambu. Si papa nuju barang daang. Iya, Teh Mary. Iya. Ya gitu. Kenaon? Seandainya ditaksir sama Asep Teruna, kira-kira bakal ditampi? Abdi ka Asep Teruna. Abdi ka Asep Teruna gitu. Mohon. Alah. Kena juga nubi diheula teh ka papa. Da rek milih saha, milih Kang Ibing atau milih Asep Teruna? Milih Wildan. Ya, Wildan. Abdi ya, aja nanyakeun kitu teh rek nganya nyeri aing. Supaya kanyahoan yen Mary jeung Wildan bobogohan. Aing ge geus apa, Wildan? Nya anu matak urang mah geus yakin, mah aing mau ngirim lagu, mau nyeri aing mah. Cinggo, kaditukeun. Masih dugikeun ka kitu nya. Mana si eta aya singkuy minta saya deh gitu. Tah. Kuy minta saya saeutik ka dieu kuy. Kang Asep Teruna. Naon cek dadan. Kang Asep. Uy. Nuju nampi telepon. Da Kang Ibing antosan. Nah siaran teh narampi wae telepon Acara naon? Hayang ditegor. Ari Kang Ibing nuju naon? Henteu. Nuju eta nya hareupan maik. Atuh meuli teh nyarios. Nyerieun Wildan aing teh. Nyerieun Wildan aing teh. Bogoh ka si Wildan langsung tuh da aing curiga aing ge. Itu dari si kuping teh tadi teh barang tuang wae teh mah. Tuh ngafan kayak ya. Kangnya Di Pakuan ngeriu. Kang? Nakulan. Ih meuli teh ngawalar Kang Ibing. Ah, atuh depan aja Wildan. Aduh. Udah nyeri atuh. Cemburu nih ya. Lain cemburu deui nyeri we mah. Aduh gitu. Ini alah batan nyeri naganya. Nya atuh. Dari ka urang mah ngomongna teu bogoh sedikit-dikitkan ka si Wildan. Ai prakna madu leuwih teh ka aing Wildan. Kunaon atunya? Turuna mana nyeri teu? Turuna mang nyerikeun mana ka urang? Perkawis naon Wildan? Mohon, eta Neng Mary Ada dua anak jadi pengkhianat. dengekeun. Batur aing mah tegas. Kang Asep meuli kitu ka abdi teh. Jaga-jaga ku ayaeun. Batur poligami, hayang poliandri. Aduh. Mending poli pantai. Kabeh di ladangan ieu mah. Yang poli kardus. Tah ieu nu ngaran-ngaran apa poli kardus dikecarkeun. Geus ngomong politik ah. Mending ngomong birahi ah. Naon ai mana jig-jig kana birahi? Ya maksudnya cinta birahi diri birahi kasih sayang. Kunaon Kang Ibing? Eta Kang Asep diabur atuh. Mary Junjunan kolbu buati kemang soca mustika akan Pembinu teuing mamai saudana. Junjunan kolbu buati kemang soca Mary. Ka. Nambut artos Mary. Keur meuli domba kurang. Buku abdi ngatos Kang Asep. Iya meuli domba teh bina hargana 800. Aya duit aya 175 kurang genep 100 salawe atuh naon menikah bina. Terus kira atuh teh nombokan. Mun ah wilujeng nuhun ari. Mangga geuli junjunan kolbu mangga sayang darling. Assalamualaikum, salam makros ka eta ka papihnya. Aduh, papi. Ngupahan nama. Papi geus kasinggung kakarak ke salam makros. Papi can kasinggung mah kalonyeng. Sugan aing ngomong, henteu reaksi. Cicing we aing mah. Lah jelema nyeri teh atuh. Jero pisan. Alah, ieu kok aya teh pangcetkeun kok. Halo? Halo? Ya. Apa? Ya. Bubur udah tumpah? Belum datang. Kirain tumpah. Pak Jojo mah suka apik ngirimnya tidak pernah cepet-cepet. Tenang aja, di mana orang udah hampir kepayahan baru datang. Soalnya nggak bagi-bagi sama Teh Mary, jadi buburnya tumpah. Boro-boro. Pak Jojo mah apik karena setiap bubur yang ingin dikirim tuh diedit dulu. Oh iya. Kunaon sih makin yang diedit. Apa jika film kan udah diedit, disensor, diedit ya.
Soalnya ayamnya belum disuntik kolagen. Naon disuntik naon? Biar tambah cantik. Disuntik homogen. Disuntik kolagen atau kolagen. Nyawan sia teh homogen. Si Truna ngomong asal calangap disuntik homogen. Aduh. Atau disuntik kecantikan bertambah cantik, semakin menarik. Saya ge disuntik kecantikan kalau kabuki robah we ki kalau kabuki ledek. Kamu pagi-pagi ti subuh kapaginakeun makan bubur mah bahe teh paruguh atunya. Tong ngomong-ngomong kecantikan saya bala disuntik silekon. Kalau lompat ka gigir. Jangan mau sama Kang Asep. Soalnya suka nyeleweng. Kakarang apal ayeuna geus heupeul. Meme batur teh wing heula kan wing 1000. Oh ya minggu kemarin juga. Saya mah tidak kalau di luar tidak memperlihatkan kebahagiaan. Ditinggalin sendirian. Oh. Ya. Hayang nembok kiruh we. Ya Sep ya? Iya, ya Bu ya. Nah, tidak gitu saya mah. Ya Bu ya. Koko Prabu. Itu ngomong aing. Rokok Prabu. Aku ora ono rokok. Wonten menapa? Ya Bu ya. Tahu alap. Lap. Akang. Apa sayang? Itu Bang Wildan kenapa diam aja? Lagi tahajud. Oh. Awas salah masukin bubur. Cintanya mana? Akang? Lagu cinta mana? Lah nyanyi sendiri atulah teriul. Siapa mau dia hormat KWBT nya? Wah. Putra lagi cinta ya? Kan tadi kasmaran Diana udah dengar. Diana minta cinta. Diana? Ya. Oke. Diana kekasihku aya lagu gitu kan itu lagu Hendarso ngarang asal calon apa kemana lempeng halo ya nguruskeun wae Mary jeung Diana kunti itu yang dimaksakeun maneh milu api atuh pasti ka 18 we menang. Halo diuji aing kesabaran penting ieu halo audisi bulan serius ya Maya? Mun. Bade tumaros, Mary. Tapi make diimlik-imlikan serius ya Maya. Mun. Marukna heureuy. Ari ieu doma anu sae cirina dinu naon tah? Kulan? Doma anu sae cirina dinu naon? Seueur. Mun dinu naon kitu? Dina tanu, dina suku, dina bulu, dina panon, dina pangaos. Dina bujurna teh. Gasnya. Ada bujur Maya. Segitu teh bujur teh menjadi sumber penghasilan. Bujur domba. Halo? Aya. Assalamualaikum. Salam. Abdi disangka Asep Trunanya. Abdi Jawa ge da Asep ieu mah. Hei, dan nyangka abdi mah tadi mah Assalamualaikum. Jadi abdi mah entok pipiluan ieu. Sapeting jadi loba Jawa ieu. Hidup Jawa. Halo. Maybe. Kulan. Abdi ge bener betos di Surabi. Cuman raos nya anu kalor. Mohon raos pisan. Mohon. Keur mah abdi mah meser mata kudu raos. Mohon atuh nuhun. Mangga sami-sami. Halo. Halo. Keun bae kok da jelema teh rupa-rupa mun da eling kabeh. Eta teh ajar menang warisan. Halo. Ya mohon. Halo. Nuhun. Kang ini benaros kena serius ini. Dupi nami kampung aya bojong loa, bojong naon, bojong kitu kieu nya. Hartosna bojong naon. Bojong saur abdi nya sanesere pasti punten. Sangem kapayuna tidak menutup kemungkinan aya bojong tuna, bojong Mary bisa wae kan itu. Hartosna bojong kan biar nya. Bojong teh lembur anyar nu kakarak diadegeun eta ngaranna bojong. Ya. Bojong sanajan geus lami tetep we disebutna bojong padahal bojong teh artina lemur anyar lamun ieu aya lemur misalna marga cinta aya pemekaran eta urang jebut we mah bojong anu tah bojong tapi anu aneh teh sok disebatkeun nepi ka ayeuna bojong teh sanajan geus heubeul tetep we pengertianna mah lemur anyar ya. Tapi sanajan ayeuna mah geus heubeul ge tetep anggar disebat bojong tong tebih teh ngana pamina urang ningali ieu anu ka dieu anu ka dayeuh kolot teh bojong soang. Nah, itu lemur misalnya di situ dulu mah seueur anu ngukut soang. Tah kitu. Bojong laja, tah aya bojong loa. Loa teh tangka loa. Bojong malaka. Bojong waru. Bojong aya geuningan. Bapak teh nyerangan keneh atuh geus gaduh bojong. Bojong anyar. Abdi gaduh bojong anyar. Jadi anyar deui. Anyar deui da bojong.
Anu heubeul mah teu disebut bojong. Nu heubeul mah bojo. Bojo. Anu anyar bojong. Bojong. Jadi anu heubeul mah kumaha nya di Kulambuan. Cing, halo. Oh. Halo. Oh. Mohon. Babakan bojong itu merenya. Mohon ngababakan, mohon. Mohon babakan. Mohon. Jangan gitu kasaruna. Mohon mangga. Tah sate acana bojong soang teh paling kalerena teh bojong entok eta. Ya deui lain pareum-pareum. Halo. Halo. Ya. Kang. Ulan. Kambing udah dibonding. Oh, mohon. Udah dibonding belum? Si Diana lila. Dicekek. Koko Prabu Asep Taruna. Wonten menapa kok bengok-bengok terus? Akan? Ulan. Belum jawab Ulan. Kambing udah dibonding. Parantos. Dibonding yang bener ya, biar tambah kece. Mangga. Ya? Mangga. Terus itu bubur ayam. Mohon. Ayamnya jangan lupa. Mohon. Dikrembat. Mangga. Sebenarnya aing hoream ngomong teh. Mangga. Kulantaran aing jelema sopan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Pak Ibing hoyong naos lagi teh. Mohon. Bari kumaonam teh naon hartosna teh? Nah, terjadi sesuatu. Baheula cek onam geuning. Mohon. Hari onam teh sesuatu X ya. X. Ya. Sanes nami jalmi. Sanes nami jalmi mah monyak Saipul nya nami jalmi pisan. Beuci kumaha onam nya. Mohon. Di mana bumina teh mah onam? Mohon. Di babakan karet. Tageningan yang si bojong gawok. Seueur tuh ngabah nu aya ngabalodor teh tingali. Kasih paksa. Sakit doa itu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atos Pak mending istirahat daripada terjel mah. Halo. Salam. Bulan. Upami meron naonnya. Bulan. Cianjur aya nami bojong meron. Eta pepetasan. Mercon terus gentos. Meron eta umpami telepat nama kesebelasan sepak bola eta Milan. Jauh. Meron mah mereka terminal urang kudu meuli heula di Peron eta mah. Peron. Bener-bener. Bulan. Eta pemiteh Merinya. Mohon. Naksir ka Asep Taruna. Mohon. Eta teh anugerah kamu Asep Taruna mah nya. Eta heureuy lama pasti itu musibah. Ya, pawas kolot. Ya teterangan ya tekengeng kitu eta ka Teh Meri eta teh. Tekengeng kitu atuh. Aduh pan sok dina papatan ge alim mamatahan ngojae ka Teh Meri eta teh. Meri itu Mas. Aduh, aing mah. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Sareng Pak Ibing. Sumon. Bade tumaros Pak Ibing. Mohon. Dupi pupu teh sadena teh 17 ya. Mohon. Dupi eta pupu juru demung. Kumaha eta contona Pak Ibing? Tah aya geuningan di Bapak Tantan di SMKI. Mangga Pak eta aya si Oni. Hayang contona kayak ngagaleuh kasetnya. Tah kayak ku abdi di pasihan. Tah kaset naon. Aya tos seueur di dikna seueur. Ulan aya ya ge pupuh hiji. Tah kumaha cenah teh sok teh? Henteu aya nuju di mobil Pak ngantos abdi. Saha? Supir si pupuh, supir si Mas. Bulan. Kan di sekolah-sekolah seperti di SD gitu. Enak tos langki Bapak Ibu guru gitu ngahalangkeun pupuh-pupuh gitu. Aya pan pupuh balak-bak. Tuh tingali di sayati aya Surabi Papais tuh. Mangga. Assalamualaikum. Jalan Banteng aya bubur Mang Dudung. Ku teu sangka geuning raos-raos pisan Surabi Papais dipaksakeun. Aduh. Halo. Mangga. Halo. Iya Pak, iya Pak Sastro, iya. Mohon Pak Sastro kan teh Owa Sofian ya. Mohon. Opat Esi Payun mah. Mohon. Langsung apa terus mau. Iya putrana Pak. Lajeng itu anu mau teh Kang Sam nya. Mohon. Lajeng Yusuf. Mohon. Saya Pak Sastro. Bulan. Aya kene. Wawanianan. Kumaha anak nuju menta waris. Ai bapak ka mana wae Sup Yusuf. Bapak mau ge uninga wae di antara grup kabayan anu moal maot ngan Sup Yusuf. Iya teh. Sanes Mas. Iya dikali boson kemarin. Iya Kang Ibinnya Bapak Sastro ieu mah ieu. Mohon mangga. Mana saya serang jawabnya. Kapungkur mah di kolam zaman teh.
Kita biasa jagawan di mana gitu. Nah, ndak terangan si anak teh nya. Waduh, abdi teh campuran nih teh. Jadi Jawa bisa ngomong Sunda campuran kumargi. Ibu abdi orang Jawa mah gitu. Jadi ibu orang Jawa, bapak tentara gitu. Nyambung. Assalamualaikum Kang Ibi. Salam. Bae naroskeun. Cumun. Ari cangor bahasa Indonesiana naon? Naon? Cangor. Cangor naon teh? Cangor. Cangor tuh tidak empuk, keras, Bu. Keras ya, cangor tuh. Langu nya. Nah, nyangu atau dalam bahasa Sunda mah cangor tuh nakal. Barudak ulah cangor. Bangor eta mah bangor. Ai bangor mah sang bangor. Mah sok karo dia. Esang bangor. Eta mah bango. Bango. Ai bango mah tempatnya duit. Entong cangor. Duit di bango mah. Kang Ibing tong sok ngarobah akidah. Waduh akidah. Entong cangor atuh Bu, nu lemes nama pan sampean eta teh. Cokor entong mah. Ayo kok. Halo. Yo. Selamat malam Bang Ibi. Malam-malam diselamatin, Pak. Gini Bang Ibi. Ini ada berita dari kawan saya nih. Iya. Nikah sama dokter gigi itu katanya susah punya anak Bang Ibi. Kenapa tuh ya? Aduh, kurang tahu saya. Mak. Nikah sama dokter gigi jadi susah punya Karena anak. nggak konsen kan si istrinya. Mah coba gigi tekan. Kalau kita ditekan gigina, ngegita dia mau Enggak, masalahnya gini Kang. Apa? Katanya kalau goyang dikit cabut gitu kan. Gitu kan. Saya tidak menyangka Pak, betul suatu hal yang surprise saya mah dapatkan orang jorang seperti Bapak. Sampai saya juga ingin mengeluarkan tertawa teh harus dikaleketek dulu Pak baru ini. Bukan, saya tidak menyangka sudah tua masih jorang. Kumaha keur mudana. Nya, abdi ge teh nyangki yen si bapakna teh sok juga wadah cai jorang gitu. Jolang eta mah udah cai mah. Ai jolang merek baralik. Jolang si batu jolang. Gelang sepatu. Ai gelang mah budak sok ulin gini asa kapagi jeung jarak di gelang. Sama pagi jeung baturan deui Bapak. Di Mas asa Halo. Ya, Uwo. Si Mas itu Pak Ibing bisa mah. Laut kidul kabeh ketingali. Saya si Wawa almarhumnya ingat orang apa? Yang nanya teh laut kidul kabeh ketingali jeung koyop-koyopna. Kitu sate upami urang ningali nak ke kidul dan ningali ke kaler mah teu ketenjok naon. Aing ge pelawak deuri. Lamun si Wawa almarhum nyanyi eta. Aduh comoon. Oh, kasih. Ayo yakin ko. Halo. Halo. Ya. Kang Ibing pada tuh masuk. Sumuhun Bu. Pernah ngadangu filosofi Sikabayan. Naon? Teu nanaon, kunanaon. Artosna teh naon eta teh? Atur nuhun. Mangga. Teu nanaon kunanaon tidak pernah berubah pendirian karena sesuatu percobaan, karena suatu cobaan. Bangsa kanyeri kapurih eta teh nanaon. Tapi jelema teu nanaon kunanaon. Tah eta teu kutuk ieu. Teu nanaon, da asalna ge jelema teu naon-naon. Sebab urang teu naon-naon. Urangna ge begitu ku baragadunya lain ku kahayang teu naon. Nya ayeuna we emang jujum teu ngirim bubur teu naon. Naon bahe. Nang kunaon. Jadi dalam bahasa agama teh ikhlas. Lampu poek. Kan? Pareum naon. Tanyain ke Bang Wildan. Ya. Urusan monyet gimana? Jadi monyet atuh. Mungkin monyet Kang Wildan. Kudu naruskeun ka Asep Teruna aya urusan monyet. Nah, kunaon kitu. Nya karaja. Nah. Ulah kitu bisi nangis Dewi Trijata di rong. Duh, ini nyaan Dewi Trijata. Sia Trijata tuh buah teh kembang soca. Trijata selalu memberikan servis yang terbaik. Atoh mana boga mitoh wibisana. Sia nya aing ge da apa kana wayang mah. Halo. Jahat belum selesai udah dimatiin. Akan atuh ku kuntian wae. Tanyain ke Bang Wildan. Kan tadi urusan monyet gimana? Aku jadi geli. Nah, atuh. Iya, mangga. Sama lagu ini dia si geli. Halo. Halo? Ya. Kang Ibing bade naroskeun. Mohon. Kan ayeuna teh nuju ieu nya musim Rayagung. Mohon. Panas musim atuh sasi Rayagung. Sasi Rayagung. Depe Kang Odeng Ya bener ieu mah nya. Naon Bu? Upami Kang Ibing gaduh domba henteu.
Ih, naon hubunganna ibu? Naon atuh pertanyaan teh kitu babah liur. Gendong mah unggul. Bulan ada teh badami jeung keluargana. Mama rek keureuy sigana mama direkrut ku Radio Mara. Halo. 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 Wih. Ya. Itu Maros. Dupi eta patung anu di naon namanya teh Sumedang eta nu dua eta naon eta teh patung saha? Atuh Jalan anu di Nagreg aneh di Sumedang nu mereka Sumedang. Oh, eta nu di dieu nu di Parapatan Tamlong patung mohon duka Parapatan anu eta. Tamlong Parapatan main bal. Eta Gending. Cadas Pangeran. Cadas Pangeran panggilna nuhun leres eta. Oh, eta teh patung main bal nu di Tamlong. Saha penghoreuy ah. Eta mah anu didinya mah memang anu Kang Ibing mah di Jalan Tamlong. Asa teh ngomong ah. Patung mau main bal. Saya ngomong cenah. Tah, lawan anu di pangaduarkeun ka di poe mah poe. Mun ada aja gitu terang salerosna mah teu kada di gua ge. Cek. Tah, gitu. Halo. Denles. Halo. Ya. Mau minta lagu. Dari siapa? Dari Anjeli. Ijir masa daek-daek henteu-henteu. Ibu teh tos tunuh tapi kumaha maksudna? Kenapa sih? Atan tekanan darah rendah. Dari siapa ini, Bu? Hayang maksudna aya kajiwaan. Cicing sia teh itu si ibu itu keur serius. Hayang kajiwaan. Ibu dari mana, Bu? Dari sana mau ke sini. Lain mana iya ibu? Bisa enggak? Bisa, Bu. Lagu Dinda ya. Lagu Dinda ya. Kalau nggak ada saya ganti lagu Kanda, Ibu. Lagu Dinda dari Acil bukan? Iya. Ibu siapa? Dari Anjeli. Anjeli. Oh, iya sama-sama. Saya Rahul. Sama-sama. Anjeli. Aduh, Anjeli boga baheula mah laguna aya Angelanya. Halo. Salam. Hei. Mohon. Bade tu Maros ye. Mohon. Aduh pi, abi teh pernah ninggalna TV 0 km Bandung teh di mana Kang Ibingnya? Allah, Asia Afrika. Oh, di mana, Pak? Asia Afrika. Paling mana siapa Payunan kantor PU. Jadi Mas. Kantor PU oh di dinya. Nah, tulung Kang Ibingnya. Di Padalarang 30 kilo, di Cicalengka 30, di Sumedang 60, di Cianjur itu mah katun nyana kiloan ya di ya mangga. Atas informasinya. Ya, dan preanger dinya. Asal dileuwih dilengkapan urang mah mendetail atuh. Halo. Di Kalera di Subang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Mohon. Kang Ibing. Mohon. Ane naroskeun. Mohon. Ari poligami sareng polikarpus jahatan mana? Polinon? Poligami sareng polikarpus. Polikarpus mangga. Sok turuna. Kang Ibing. Mohon. Ari abi teh bari ieu. Abi teh di damel. Napa lain kagungan caroge? Siap ah. Henteu. Oh, napa abi nuju abi kan di damelnya. Oh, di Cina. Songkok di damelan. Kami waktosna abi salat teh sok dicarekan we ku bos abi teh kumaha tah menghadapina tah? Antong disangareupan tukangan we naon. Tonggongan. Di tonggongan we kitu. Tonggongan we salat mah salat. Temen Ciduhan mah menangnya. Salat betul. Tah, tong bore Ciduhan dihitutan ge bebas. Oh, bebas gitu. Nah, teh nuhunnya eta polikarpus. Duh, tanyakeun naon deui. Cing atuh nanya-nanyakeun bumbu masak. Kawin-kawin teh nanyakeun poligami. Polikarpus nanti. Polikarpus teh naon? Inyu. Ai poli nate kan olahraga eta teh. Oh, urang ge ka ari karpusna kopeah gitu. Ya, olahraga mah kopeah meureun. Halo. Olahraga kopeah. Halo. Ya. Kang Ibing. Mohon. Assalamualaikum. Salam. Kaping 28 ayeuna sasasi ka Pengker. Mudah-mudahan Kang Ibing imut keneh di Kupang nya. Mohon. Nah, ayeuna abdi orang Bandung, nu aya di Kupang, ayeuna kalasan aya di Bandung. Mohon. Nah, aja ngadagukeun Kang Ibing. Hoyong ngadangu kumaha tak kesang-kesang Kang Ibing. Orang Bandung, orang Pasundan nu aya di perantauan gitu. Mohon. Sami Ibing kamari di Kupang meureun. Urang Sunda mah kakarak ari inget ka lemur lamun ngumbara. Nyararita bahasa Sunda kabeh. Di dieu mah luh gua kadang-kadang eta nurudet. Abdi ngumbara di Banjaran inget ka Sunda. Aya orang Sunda asli ngomong tuh luh gua deh. Tah eta bekas sebelun pisan teman. Aya arti Sunda kakarak top begitu sasalaman teh.
Suriah tangannya sesangalun abis jetiran terus kakarak boga mobil. Ulah kitu bisi kadengeun ku artis Sunda anu kitu anu geus terkenal ngomongna. Bisi aya nu kitu. Bisi aya artis Sunda nu terkenal der lu gua bari nyaho modalna urang teh. Eta teh naon? Ku aing mah ditakol. Sialen lu. Aduh, habisnya gua waduk. Lu sialen lu, gua juga tahu lu sialen Budi Kusuma. Bulu tangkis, main bulu tang. Halo. Ya. Bisa minta lagu, Pak? Bisa Bu. Minta duit Gebo dilaksanakan. Kasmaran punya, Pak? Kasmaran ada. Bisa diputarkan? Bisa Bu. Iya. Ibu mau kesini? Kasmaran? Boleh. Kalau lagunya tidak bisa diem, yang berputar Ibu aja Bu ya. Iya, oke ya. Ibu Jujum belum nonton. Kasmaran ya Winangnong. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha itu ya? Enggak, ya lebat lumayan Kang Ibing. Sareng saha. Sareng Iman di Dari dulur kurang aya opat eueuh nu ngaranna Iman. Mejer meneng lara. Iya kalarasan ya wade naroskeun ka Bapak Dalang. Tah, bener. Pun bapak nu jadi rorompok. Oh, kemana? Sun. Yayi. Aya nu bade tumaron. Oh, adalah. Saha ieu teh, Cu? Iman di babakan. Oh, atuh Iman teh raina takwa punten nya. Oh, mohon ieu nemean punten we ieu. Sok. Da teh picarioseun nya. Ya kalarasan ngadangu aya Bapak Dalang. Setiap pecariosan di Parum. Saya pecariosan di Paruman aing. Aing maka jam kumargi abi teh pecariosan Paruman. Kurang kumaha urang nulungan jelema bener. Teh aya pecariosan. Ulem mah Pak. Karunya bisi pulsana tinggi mata ari teh pecariosan paehan aing mah. Langsung cek jelema. Bejar meneng. Halo. Kayak gitu tuh Kang Ibi. Ya meneng ngadena tiniras Wendra. Iya sareng saha. Ibu. Halo. Dupo mah sareng saha Ibu? Wah parebut abi nelpon teh beuni asa. Boro-boro parebut. Sonnya nama keung Ibu. Pa boro-boro hayang pada maledog Ibu. Geura teh kayak gitu. Ya Ibu saha? Sareng Ibu Konte. Keningnya abis paingan rasa kita tadi pasti ieu nu gelo. Paingan abdi wengi ngimpi ningal guludug barasat baranya isi orang bakal layar lini ieu nu nelpon teh. Aduh. Geus kolot pan lini-lini. Halo? Halo. Ya. Dipaksakeun. Halo? Ya. Silakan menunggu sebentar. Dua anak sodakan di sana. Please hold a moment. Itu manehna mana? Halo. Telepon. Karunya telepon maneh pulsana saat. Kalau doana tadi. Lain saat geus dicabut, Truna. Abdi ge dirompok tadi kitu geuning balalager. Selesaikan dulu administrasi Anda. Telepon belum bisa dipakai. Eta teh ilahar. Geus biasa, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Edi. Aya naon? Punten ya ka Pak Asep Runa. Mangga sok kira wincik wiji kira pedar benyer beas kira rindingin Surabi meniraos. Ibi nge Pak Asep. Kulan. Pak Asep mah sigana nyareosna 10 meter tinu maik Pak Asep. 20. Ya, kanu ieu kanu cepir ada panas ya aduh. Wah, ya kejaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum terbalik ngomong. Tuna. War. Tuh bisa ngagolotrok gitu kan. Walakadaya. War. Hey. Ngenai. Peduli teh ngawayang belur. Kulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sareng siapa? Sareng Dedi di Pacet ya. Pacet mana, Pak? Pacet Sukapura. Mana Sukapura? Ciparai. Oh, Ciparai. Semohon. Tadi di Cigereng jalan Pacet. Terus, Pak? Ayo tumar. Terus keren teh. Mun. Terus cingan Kang Bing. Mangga. Naon bentena Elvi Sukaisi sareng Batu ABC.
Kayak bingung. Uing nilainya. Sok. Si sareng batu ABC. Ember. Tepat. Kayak bingung. Hah? Kayak bingung. Simut. Ayo Bapak naon? Abdi mah Ari kulkas. ABC mah tahan lama, Ari ABC mah mana tahan. Nah, apa eta teh mana tahan pada kajaman bawa ember. Tuh gitu. Kehujanan di luar tiris simutan. Cek aing ge. Tong sok sarucingan jeung aing mah. Cek abdi mah kulkas ya teh. Nah, soalna teh Aduh, urang mah cingko. Halo. 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 Sareng sahabu. Sareng orang Ciparai, Kang Orang Truna. Ciparai teh saha jenenganana? Sahanya. Mulai anak saha atuh ieu teh. Kakang Iil betaraskeun lah. Saha ye? Ke bade Kakang Ibing sakedapnya, Kang Asepnya. Mangga. Kang Ibing. Bulan. Damang. Alhamdulillah. Tadi kan saya salaman Kang Ibing sareng Abdi. Di mana, Ibu? Oh, atuh di Batu Nunggal ieu. Di Batu Nunggal. Apaan tadi meni saya ceramahan Abdi teh gumujeng nih. Duka abdi mah teu rumaos. Teu rumaos piratu ieu tadi jam 1 dosa eta teh ngabohong. Di daya kolot. Kamari di daya kolot tadi di Batu Nunggal kepengat tebeja. Abdi mah teu rumaos maksa abdi teu rumaos ngahakan topi. Mun ieu kata raja dihakan cenah di ieu teh dicacag. Pokona mah abdi sasalaman sareng Kang Ibing tadinya. Nuhun. Pas begitu kapengker aduh Kang Ibing eta menikah teh aci meni sun pipi kiri pipi kanan ka bita. Ibu ulah kitu. Sakitu mah eta teh bager kene. Bager kene Kang Ibing. Ari ibu tos uninga apan si Aci teh pengkhianat. Sanes Kang Asep. Kang Asep. Meni parawasanana mah meri masih anu manjeunanya. Meni kita aduh. Teu anom teu kolot Ibu. Abi mah nyalakeun Kang Ibing, si Acina agresif. Aci agresif wapi. Sanes menikah. Abdi teh kurang kumaha abdi bogohna ka Meri. Pianakan pindah ka si Wildan. Kang Iwil kumaha teh Kang Iwil? Lamun jelema nu teu bogoh ka Aci eta mah nguling lu. Lain eta si Kang Ibing udah harares ya teu da apel henteu naon teu. Terus kumaha teh? Make kudu apel na eta teh lain pos hansip. Siga ngaronda wae nya ieu nya. Wil. Piye kabare Wil? Ape. Ape. Pura-pura. Udah lama ya? Iya, sudah lama. Pokoknya mah sono aja deh tiap malam Jumat. Pasti ieu mah ngadangukeun aya Kang Wildan, aya Kang Asep Truna, anu dina sasagon menika ieu perlente pisan Kang Asep. Sok kana ceramah eta Bu. Nyuwunkeun piduana wae Ibu. Mudah-mudahan Asep Truna enggal maut. Iya, doraka pokoknya mah. Aduh, ada emut mah emutnya Kang Asepnya. Asep Taruna nu di dieu, nu aya di ditu. Udah aya di Ciparai. Kang Ibing, atur nuhunnya tadinya. Pokoknya mah ceramahnya teh bagus gitu. Mohon. Saya kecewa kenapa saya tidak tahu. Tidak diapa Kang Asep? Teka ajakan, da Kang Ibing siang dongkapna teh. Kasih ngalah duit teureureuh. Hayang muka amplop anu dina sarungan. Pokoknya mah Kang Asep. Pokoknya mah ayeuna tagih, pokoknya mah ada dari Wall tadi siang gitu aja ya. Ya pokoknya mah buat semua aja. Buat Teh Mary terima kasih. Ibu. Kuait Ibu. Aduh dong jungjunan jimat akang madu ninge pajuaran kembang soca buah kalbu nu geulis mustika ningrat. Dong den dong. Waduh kumaha Truna. Keunah teuing hirup di alam dunya Kang Ibing komun sagala aya. Singa tukang Ibing agehan tadi beula. Sia makan api duiteun wae Truna. Boro-boro urang keur kekelepekan. Geus di tahun baru ieu kul nyeker duit 8 miliar cukup kana naon Truna. Beres ceramah kawe garit sapi 2. Opat. Aduh. Bat. Duh, jadi inget kada Wisinta euy. Tadi teh Wisinta. Beres ceramah tuluy ngarit. Aduh, bener inget kada Wisintanya euy Trun. Wah, Wisinta.
Aduh, euy. Patut teu ngajuk rupa teu menta teh bener. Pangambung kugung-kugungan. Duh. Geus lah. Beda jeung gados si Mas mah nog munding. Urang inget wae euy. Aya memerang awian gitu. Keciptan ning Mary make kiju. Waduh, kiju. Dia surabi salju, adu dan kolor ijo, cenah surabi pais teh. Aduh, Mary karena surabi salju mah euy, aing kolor ijo. Namun bener cek Kang tengah penting mun bener cek Kang Ibing neng Mary dibalur ku hijau kabayang arek mecakan di imah pemajikan dibalur ku hijau. Bener mah eta. Rek dibaga isi teh isi mama digemrong sireuh. Leung mun kitu suk-suk pamajikan ribut. Aing mah kadung nurut ka salah kita. Kokor beak kucing. Aduh. Bapak bade gaduh deui bojong. Moal aing menjadi hate euy. Dihianatan teu kanu jauh aing mah. Jeung eta jika nu geuleuh euy ceprot jadi we jeung si Wildan euy. Pasti nu teh Wildan kamar ge. Kamar ge Mary belak-belakan yang nyaho semat mana cinta manehna. Oh, itu masalah. Aya geus kitu mah pura-pura we nyeunya padahal urang mah lila. Aduh. Da urang mah sebogona tiba heula. Ngan Kang Ibing dingin. Dingin cenah kitu da aing teh kulkas. Ari Kang Ibing mah dingin ka jalu. Heeh, tenan urang mah hiji. Sadingin-dingin aing terahianat. Iraha aing resep ke kabogo si Asep Trunan. Sama belum goreng di kabogo manehanana. Aing mantep, meuting kumaha ge moal aing janji nyeri lalaki gitu-gitu teh. Aduh, tapi kan bae Trunan cocobanya. Cocoba. Jelema mati kasipatan kulangan teu boleh kena ku wah gingsir. Nya. Urang kabudak ku awewe keur loba sing sabar apa majikan di imah. Apaan aya langgeng teh mah nya pan? Naon? Laguna tiba heula. Naon? Langgeng kangkung. Bener? Lenggang eta mah lenggang. Beda saeutik atuh mah bicara we. Hasil malu nya. Atuh sing Jembar we. Paling kan didik Jembar supaya pemajikan Jembar hate. Aduh. Kumaha nama itu baca nama itu salah kita sebut mana? Oh, salah ki aing teh ingin melestarikan kaum Hawa jangan sampai punah. Teu naon. Nah, maka jadi sampai punah nah salah ki nganyu. Sia teh tentara balik aing ngomong teh. Aduh. Urang mah euy. Matak urang mah geus ulah we nama lah. Awewe teh ulah baru ngaran Mary euy. Ulah. Ganti kajen ku Dodi. Oh, coba tuh inget sia teh. Mary diganti ku Dodi. Awewe Dodi. Mas mantis na gini ngaran awewe. Ya lebih halus. Pernah lagu na entis ke antosan heula. Euis. Entis kupa jeung nyata. Eta mah pemain Argentina atuh nu sok main di Liga Itali. Make jeung aya entis kupa. Aduh, make jeung aya entis kupa. Ai kupa mah belah ditu pan Mama Toha pengkolan teh entung. Opo. Hah? Opo. Ganti kupa aing mah. Aduh. Cuk inget kopo-kopo teh inget wadah pakaian. Kopor eta. Tah paraki masak atuh. Alhamdulillahnya urang bisa ngariung kieu mung 10. Cing eta nu nanyakeun eta, ku keukeuh nelpon geus setengah 10 euy. Halo? Halo? Halo. Jeung istri deui. Bimbing bingah pisan. Mohon. Mun eta wawayangan meuni waas waktu abdi Kapunggor SD, dan abdi tadi teh seserian. Loh, ibu. Teh nyambung. Wawayangan ibu resep panawayang? Teh abdi mah termasuk nu bingah pun bapak termasuk yang memperkenalkan kana wayang da eta teh teu semua ibu mun teu sadayana ieu biasa ka alaman kenal ka wayang sanaos mengupik. Halo. Oh, tutut. Istri mah seueur nu seneng kana wayang. Halo. Soal wayang mah kan dikodok. Halo. Ibing. Ulan. Assalamualaikum. Salam. Terus deuna Kang Ibing. Ulan. Terus deuna. Bae mangga. Dupi ieu hartosna naonnya? Mun. Guru Ratu wong Atwakaro. Mohon. Mun naon hartosna gitu? Aya teh teh acan teras atuh Pak. Mun kumaha terasna? Artina teh kolot sareng guru tah. Mohon. Tak kadana teh Guru Ratu wong Atwakaro wajib sinembah eta aslina mah. Guru Ratu sareng kolot inung bapak wajib diturut gitu. Janten sami. Teh sajatining sembah nya. Hah? Sajatining sembah. Nya, terang semar.
Naon? Pargi ngaherangan sepatu. Semir eta mah. Adina, aya lanjut mah ngaran Semar. Halo. Iya, kana jengkol gitu. Yo. Kecewa. Naon deui? Tambah angot, bubur belum datang. Oh. Jangan-jangan nanti subuh baru datangnya. Nggak apa-apa. Dia nanti saya bubur ya. Iya. Bener. Kenapa ngocek kes boga? Kang? Akang? Iya. Udah panci. Ambu mana sih? Ambu? Ambu. Ambu siapa? Oh, Ambu udah masuk tentara kan? Oh, lagi testing ya sekarang? Testing. Salam buat Teh Mary sama Bieti. Nggak mau saya mah kalau jangan takut Teh Mary. Jangan takut Teh Mary. Jangan takut Teh Mary. Oh gitu? Iya, saya udah kelihatan kan suara saya, suara marah. Oh, iya. Makanya kecewa, bubur belum datang. Kecewa saya. Jadi jangan mengusik-usik gula manik. Mengudangi macan turu. Assalamualaikum. Salam. Kunaonnya mina teulik ka abdi teh. Nah, iya tah. Tuna jawab. Bidan jawab, Bidan. Tukang kredit emang. Bidan. Jawab sih tetong pura-pura, Bro. Akang meulik kitu ih. Bidan jawab. Ka abdi teh. Kang Ibing eta nyebut akang lagi kajiwaan. Naon? Akang. Ke mereka teh muringkak bulu punduk. Akang colok we tonggongna. Oh bolong nih. Ada apa, Dek? Lu meni ade. Iya kan saya Wildan. Aing pindah makanya Sution. Abdi mah beda saklek kayaknya benaroskeun. Bade aya nauning Mary aduh wali ka Abang Wildan. Bah. Akang meni alum ngawaler ih. Sumo naon haruskeunana Ibu? Leres ka akang teh kitu ka abdi. Ulaan? Balik kitu wae ka abdi. Tergantung Wildan. Aduh. Upami Wildan mundur, abi kitu. Ibu ya, muni ku soleh-soleh teuing Kang Ibing. Lain Kang Ibing muni teuing kitu nya aduh muni. Aya ku solehnya Kang Ibing nya. Ku soleh-solehna nepi ka bapak-bapak ibu-ibu pakai segala rupi dipasrahkeun ka Kang Wildan. Hah? Segala rupi dipasrahkeun ka Kang Wildan. Ada tadi pasrahkeun yang masalah-masalah. Beban lahir, beban batin pasrahkeun ka Wildan. Kang Asep. Apa sayang darling? Sia ge kudu nyerahkeun Bieti Asep. Ulah cicingeun sia. Da Bieti mah memang serahkeun satu. Mane teh ulah cicingeun Bieti ganjang serahkeun. Sancan peulih juga aing. Cing aya di telepon teh kok. Halo. Ya. Kang Ibing tulungan. Nah, kunti teh aing nyaho sia. Kunti teh aing nyaho pareuman buru-buru. Aing udah. Lah, eta jelema ku hayang-hayang teh jadi kunti euy. Jeung bangga dinya. Terus cita-citana jadi kunti. Halo? Halo. Ya. Ibing. Yo. Ngadongeng deui anak pucang di budak mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak maung keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat eta ceuk anak maung. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Atuh mah yang pucang. Budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai maung milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai moungan sirahna bungkul asup. Terus ugat teu bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang tenang. Beriling jalan tukang. Dah diopi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mas si pucang teh?" Mantong sacaci papi gitu. Bapak sia teman. Eta pernah pucang ngaleueut. Diopi. Maksudna daya dari anu yang polos kene can nanti diopi teh kumaha? Ya, diopi teh make gula, make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimahna teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geus kieu cenah silai nganyang ceuk baturna teh aing rek asup ka kolong.
Terus nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teu gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Sia teh mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi harap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge keneh. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, teu malana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakat. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakat ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. Mana ngopi we ngira. Jeung rana ya. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang jelema teh ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah sebenarnya mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu tipe ting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat sieuna dinu poek kemana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dong lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Eta teh geuning anu. Dongeng nu meunah urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea keur ngumah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem, tret begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Da aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek bariskeun sakola anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beungeut. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh ka atuh da dipi orang kupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duh ka da dipi orang kupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh. Tah dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Tet, syak bedog teh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog. Ari ieu belati tukur sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema jagoan. Anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau.
Tapi bismillah we kumangke. Buat bener di tempatnya sepi rampok 5an lalaki. Jelung-jeleng nyarep marawa bedo. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon. Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan kadewek. Reuwas eta nu marawa bedo. Ya pasti nu mau duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan. Marawa bedo dikira aing sieun, kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh. Allah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani teh hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Atuh sarana ge bisa. Duh. Halah. Oh, ada hari dongeng mah. Tuh nya pae. Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget mah dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap. Tut pae bangsat. Teu bakat kusieun daga pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dibelaporkeun ke pengadilan. Ku pengadilan akhirna nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soledat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komena. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu ieu. Aya wae awewe eta teh make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalahkeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Bantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aider teh algojon teh jelema belegu. Tukang celep na jangkung ai tihang gantunganna penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek sia. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Tah model kitu. Aya kitu ayeuna Kakak. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Waktu kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya ta eta. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya. Ka itu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun aing maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol, cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si cerian. Opatan 5an turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sudah teh penting. Aya deh dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum.
Cek dokter teh, atuh mana ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abdi bade nyunkeun tulung cenah dok, abdi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Mun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu nak dia dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia kalau mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Halah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haat sugan anu hidang ka dieu. Keun bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Alah teu karasa jam 11:30. Para mitra sanes teh sono ieu saya Pak Asep Truna, Wilda Nasution, Oni SOS, Mas Sastro, atuh di sini Bapak Tantan SMKI. Mohon maaf kepada semuanya. Kakunti anu tadi sing jadian. Amin. Amin. Aduh. Mangga kasarena langkung saur bae carek tilap nyunkun diapunten. Pilih layan jejer useup paturai keur nyedei. Oke, Radio Mara di Banten.